Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil hadisil qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Wa qala Sayyiduna Umar radhiyallahu an man aduma maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-islam. Para sepuh sadayana wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu katambih marurang kalih ngawas isi pameget anu tos hadir di madrasah anu kuji sima abdi dipihormat wa ku Allah taala dimuliakeun. Alhamdulillah dina wengi ayeuna bertepatan sinareng maleman kaping hiji sasih Rabiul Awal atanapi anu sok disebat ku sasih Mulud dina taun 1440 Hijriah ayeuna urang samudayana tiasa riung lumingkung sareng anu nganggo tudung Pak Amprok Yonghok sinareng anu denok nya baik geus karolot apa tapang wajah sirang bapak-bapak anu nganggo kopiah lain ku sabab nutupan tarangna anu sulah da ieu mah ku sabab sunah nya dikedahkeun ku Gusti Rasul dina wengian kahiji sasi Mulud dina tahun 1440 Hijriah dina raraga sejak nyambut kana kasumpinganana sasi anu mana dina ieu sasi teh dilahirkeunana Nabi Agung Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan sinareng kaping 12 dinten Senin sasih Rabiul Awal tahun gajah anu mane pangna urang samudayana nyambut kana kasumpinganana sasih dilahirkeunana Kangjeng Nabi nyaeta sasih Rabiul Awal taya kajabi urang samudayana nyaeta nembongkeun rasa bingah karena kelahiran anak Kangjeng Nabi ku sabab bingah kitu mugi-mugi ieu kabingah teh sing janten sababiah kanggo urang samudayana keng syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku sabab aya dongeng Kangjeng Nabi kagungan uwa anu masyhur namina nyaeta Abu Jahal. Abu Jahal dina hiji waktos tepatna kaping 12 dinten Senin sasih Rabiul Awal kasumpingan ku tatamu anu eta tamu teh ngawartosan rehna Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah nyaeta ibuna Kangjeng Nabi lahiran anu mana bayi anu dilahirkeunana teh nyaeta pameget. Tak begitu ngumping Sayyidah Aminah lahiran bari pameget eta Abu Jahal teh bingah kacida. Tak bari anjeunna ngagidig sumping nya ngalayan ka bumina Sayyidah Aminah. Nah, ka bumina Sayyidah Aminah anjeunna nyarios kieu ku bakat kami bunga mangka abid kami. Nah,
jeung amat kami diperdekakeun ku sabab kami gaduh wargi nyata Said Abdullah teh rai anjeunna nyata ngalahirkeun bojona pameget dina dinten harita ku bakat ku bingah Sayyidah Aminah lahiran nyata ngalahirkeun kanjing Nabi duwikeun ka Abu Jahal ngamerdekakeun abid Sinareng Amat. Tah salajengna sabada kitu cariosna terus berjalan kanjing Nabi ngajang ngelek ageng diangkat Nabi jeung Rasul pansohor ta Abu Jahal teh kalintang baong bedegongna ka Allah teu turut ka Allah teu kersa nuturkeun ka kanjing Nabi. Nah cariosna mahawat. Nah walaupun eta Abu Jahal gambaranana kalintang dorakana nya ka Allah dorakana ka Rasulullah tapi barang tiap-tiap sasi mulud meh tina adab kuburna ku Allah Ta'ala dilirenkeun. Nah begitu sumping maleman sasi dilahirkeun anak kanjing Nabi nyaeta mulud atau Rabiul Awal siksana eta Abu Jahal teh ku Allah Ta'ala dilirenkeun. Napangna dilerenkeun ku sabab Allah Ta'ala ngahormat ka Abu Jahal. Napangna Allah Ta'ala ngahormat ka Abu Jahal ku ngireunkeun nyiksana ka eta Abu Jahal ku jalaran Abu Jahal oge ngaroskeun bingah ku Sayyidah Aminah ngalahirkeun Kangjeng Nabi. Tuh, kuasila Nabi ngahna eta maka janten ganjaran, janten padilah, janten kautamian, janten pitulung ka Abu Jahal. Anjeunna aya di alam kubur nalika disiksa bila mana torojo sasi Rabiul Awal atau mulud siksana ku Allah Ta'ala dileungitkeun. Nah, kumaha tuh kadituna diistirahatkeun tina siksa kuburna. Andaikan eta Abu Jahal Islam, iman ka Allah, turut ka Rasulullah, nalika anjeunna istirahat tina siksaan eta teh pasti ku Allah Ta'ala bakal dikintun ku mangrupi-rupi nikmat kubur. Baik tina amal saena ku sabab jami Islam teh atawa ti kulawargi anu dikantunkeunana atawa tina doa-doa anu diaoskeun ku anu harirupna pasti bakal dijantenkeun ganjaran anu dikintunkeun ka kuburanan Abu Jahal. Ku sabab teu Islam tah eta Abu Jahal hanya kalna teh tapi kantos bingah waktos dilahirkeunana Kangjeng Nabi. Tah maka gegentosna kanikmatan kubur jang Abu Jahal ku Allah Ta'ala Abu Jahal dipiwara ngenyotan ramo-ramona. Tuh maka istirahat tina siksa kubur eta Abu Jahal teh ngenyotan ramo-ramona ngecerokan ramo. Ti jempo curug, jajangkung, jajari, cingir, anu palikato, anu palikenca dikenyotan sadeana. Kalawan kamurahan Allah Ta'ala tina ramo-ramona Abu Jahal bijil cai anu janten sababiah segerna awakna Abu Jahal. Sabar alami kitu teh sapanjang sasih Rabiul Awal Abu Jahal di stop dilirenkeun tina siksa kuburna. Salajengna dipaparinan kaneunahan kubur ku cara ngenyotan ramona anu ngaluarkeun cai anu janten sababiah seger awakna Abu Jahal. Tah eta kajantenan teh ku sababiah Abu Jahal bungah ku sabab Kangjeng Nabi dilahirkeun. Atuh maknya urang selaku umat Kangjeng Nabi nya. Kantenan urang mah jami Islam gitu. Torojo sasih mulut teh itu maknya teu ngaroskeun bungah maknya itu bodoh kacira. Tuh. Dapangna bodoh Abu Jahal kekentongna jami doraka, kekentongna jami kafir. Tuh ku sababiah bungah Kangjeng Nabi dilahirkeun di alam kuburna waktu sasi Rabiul Awal kengeng paedah, kengeng padilah nyata dilerenkeun tina siksa kuburna bahkan dipaparian kasegeran ku ngenyot ramona maknya udang gitu tah kujang gitu tah
Hatena jisim abdi tiap-tiap tahun bila mana torojol maleman kaping hiji sasi Maulud sok ngayakeun acara nyambut kasumpingana sasi Mulud. Niatna nawiskeun bingah yuswa jisim abdi termasuk anu ngiringan dugi kana sasi Mulud. Tuh, kaditu nabingah kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi. Abu Jahal mah punten 1000 punten ibu-ibu bapak-bapak ngamerdekakeun abid jeung amat. Lamun di RP-keun eta di RP-keun dirupiahkeun sabaraha ratus jutaan gitu. Lamun di RP-keun gitu sabaraha ratus jutaan. Ku bingahna lahirna Kangjeng Nabi. Eta Abu Jahal gitu. Oh. Nah, maknya aturan gitu. Tebungah-bungah acan ku sumpingna sasi Mulud. Kalintang atuh kaditu lamun teh mangga impeskeun nabungkeun gitu, nyedekahkeun rezeki ladang 11 sasi urang Muharram, Safar, Silih Mulud juga di awal juga akhir Rajab dua jeung saterasna kanggo ngayakeun acara ngagungkeun kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi. Lamun teh ngalakukeun eta sugan jeung sugan atuh. Urang sadayana anu sakieu laibna lamokot ku dosana ageung alitna anu hengker dina bab ibadahna andaikan bade cilaka di alam kuburna aya sapata Kangjeng Nabi. Abu Jahal kengeng pitulung ti Gusti Allah meureun maknya atuh urang kitu nya. Meureun urang maknya teu kengeng pitulung ti Gusti Allah nyata. Tah ku jalaran kitu. Tiap-tiap maleman kaping hiji sasi Mulud jisim abdi ngayakeun acara nyambut kana kasumpinganana sasi Mulud ku ngarawaskeun bingah kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi ku sabab urang mah imanna iman dagang nyata aya tujuan nyata sugan jeung sugan urang samudayana di alam kubur lamun teh mah bakal disampakeun siksa eta dileungitkeun ku berkahna bingah kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi ku sakitu mugi-mugi urang samudayana sing salamet dunya, salamet akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Ku berkahna ngagungkeun kana kelahiranana Kangjeng. Ku berkahna bingah kana dilahirkeunana Kangjeng. Amin ya Allah ya Robbal. Wal habibul ladzi syafa'atuhu likulli nal awalimu ami Kangjeng Nabi nu di Arab pisan syafaat natina sagala mata aya keterangan saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ropiki fil jannah sing sajamina anu ngaluarkeun rezekina ima artos wa ima tuangeun wa ima leuteunana kana naon tah ngaluarkeun eta rezeki teh nyata kana acara dina eta acara teh diawaskeun maulid Kangjeng Nabi kanu muludan ya abdi gaduh artos nitip ageung mah kitu lain lebar abdi teh teu aya kitu lamun aya majang mulud Nabi mah pasti digebrokkeun tah nitipkeun ya abdi mah karesan artos teu aya mun gaduh beas sakeprul tah ieu mah abdi mah bade cai wae ayo mah abdi mah bade tanaga wae abdi mah ieu mah bade nunuangna wae kitu kana ropiki fil jannah mangka buruhanana saur Kangjeng Nabi eta jami awal akhir bakal jadi rencang kami asup kana surgana Gusti Allah ku sakitu daya ya keresek teuing naon di jerona jeung teuing pisaha ieu teh nya tah pamugi-mugi anu nitipkeun rezekina baik cai keresek jeung sajabana kalebeuteun tanagana sing kalebeuteun kana pidauh nu neme man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana ropiki fil jannah sing saja manu ngaluarkeun rezekina dina raraga maulid nabi mangka awal akhir eta jalma bakal janten rencangna Kangjeng Nabi di sorga walaupun sorga urang pang alitna
panghanapna kusab imana oge iman hengker pasti moal sami jeung sorgana Kangjeng Nabi ari nami-nami di sorga mah ngeunah-ngeunah keneh dibandingkeun ejeung dina neraka kitu. Salajengna aya katerangan ti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an perihal urang samudayana kedah ngagungkeun kana maulid Nabi. Saur Sayyidina Umar bin Khattab man adoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sing saja manu ngagungkeun kana dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka sami bae eta jami teh ejeung ngahirup-hirup agama Islam. Tuh. Maka di antawisna tina sapalina ngahirupkeun agama Islam teh, ngaramekeun agama Islam teh, ngamakmurkeun agama Islam teh, mukakeun siar Islam teh di antawisna bila mana torojo sasi mulud mangka diayakeun muludan. Kitu da muludan. Naon sababna? Ku sabab punten saya punten. Agama nu lain oge gaduh acara. Anu eta acara teh dina raraga sapertos memperingati nya kelahiran teh agrinya kelahiran anu agama sabelah oge boga acara kitu maknya atuh urang geus puguh jelas kateranganna padilahna nya ejeung runtuyan-runtuyanana tuh maknya henteu diperingati kelahiran Nabi urang isin atuh ku agama nu sanes. Tiap tahun manehna sok meri ngati manya urang teu karsa meringati kana dilahirkeunana Nabi urang sada yana nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pidawuh Allah. Saur Allah nu tadi dina hadis qudsi nyata pidawuh Allah nu teu diseratkeun dina Quran, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Anu hartosa laulaka ya Muhammad lamun teh mah kami teu ngajantenkeun anjeun Muhammad. Tegasna mah lamun kami teu ngajantenkeun anjeun Muhammad lama khalaqtu maka moal ngajadikeun kami al aflaka kana pirang-pirang makhluk. Tuh janten ayana makhluk teh ku sababiah ayana Kangjeng. Lamun taya Kangjeng Nabi moal aya makhluk. Ayana ieu makhluk teh kuasilahna aya Kangjeng. Kumaha dongengna dina kitab Daqaiqul Akhbar di antawisna. Allah Ta'ala sataaca ngadamel makhluk nanaon ti kawit malaikat, jin, manusia, langit, bumi, tanuh, cai, seudeuh dan lain sebagainya langkung ti payun Allah Ta'ala ngadamel bibit buit Kangjeng. Naon rupina nyata nur. Nah hatosa nur teh nyata cahaya. Ngan cahaya eta teh cahaya anu luar biasa cahaya nah matak aya keterangan nurun paokon nuri cahaya di atas cahaya matak aya lagu Almanat di bumi ada matahari di gitu ada apanya lagu eta mah tos diantawisna sabada aya eta cahaya didamel ka kawasan Gusti daroda sain aya kula laukun payakun ditinggal eta cahaya ku Allah isin ditinggal ku Allah eta cahaya maka kesangan eta cahaya tina kesang eta cahaya ku Gusti didamel bibit buit makhluk-makhlukna Gusti Allah lamun eta kesang anu bijil tina punten pi dadaeunana Kangjeng Nabi mangka ku Allah Ta'ala dijantenkeun para ulama. Lamun teh mah eta kesang di anu kaluar tina pipipieun Kangjeng Nabi mangka ku Allah dijantenkeun malaikat. Lamun eta kesang kaluarna teh pi sampeaneun Kangjeng Nabi mangka ku Allah Ta'ala didamel gunung. Lamun teh mah eta kesang kaluarna teh pi punten palawanganeun pengkerna Kangjeng Nabi mangka dijadikeun ku Allah Ta'ala Yahudi. Jeung Nasrani. Lamun eta kesang teh pi kaluareunana teh tina pi palawangeun payuneun Kangjeng Nabi mangka dijadikeun jalma Islam anu akhirna jadi suul khotimah jadi kafir ka ditu. Oh, subhanallah. Dok. Nya jeung satra-satra sade anu tina naon tina taarna Kangjeng Nabi. Aya anu pina pipandanganeun Kangjeng Nabi jeung satra-satrana.
Tah ku sabab sadayana oge geuning bibit buitna teh tina bibit buit ngadamel Kangjeng Nabi mata pantes jeung klopisan sakumaha pidawuh Allah taala neme laula kaya Muhammad lama khalaqtul aflak. Lamun teh mah kami teu ngajadikeun anjeun Muhammad tegas lemah kami teu ngajadikeun anjeun Muhammad maka kami mah ngajadikeun ka sakabeh mah ku sabab Allah ngajadikeun bibit buit Kangjeng Nabi maka Allah taala ngajadikeun sakabeh mah luk dongengna nu neme teh. Tah Kangjeng Nabi mah ku Allah istimewakeun, mah istimewana lahirna pangpengkerna nya lahirna teh pangpengkerna tapi lebet ka sorgana mah payuna gitu. Sami jeung umatna. Matak disebut pangsaesena umat teh nyata lahirna pangpengkerna umat Kangjeng Nabi meda urang. Tapi asup surgana payuna lamun asup kana neraka pangpengkerna itu. Tuh umat Kangjeng Nabi mah kitu sepuh sadena. Didamelna ku Gusti pangpengkerna. Lamun teh mah soleh lebet ka sorgana payuna memeh umat nu sanes teh umat Kangjeng Nabi heula lebet ka sorga. Lamun teh mah daroraka icalan pinang kuduna mah sakilo teh pas ya dikuranganna kitu ieu mah 5 on gitu. Tah eta nakalna tukang pinang. Tuh, lamun tukang ninun lah bisa ka di eta mah 100%. Nah, naon disebatna teh 100% naon anu nyerep teh? Katun. Padahal mah di dinya teh geus letter setan ge gitu. Di namiane lap cap oded misalkan 100% nyerep 100% katun. Padahal mah eta teh geus letter set eta rares teu jujur kitu teu? Jujur teu? Anara repes sigan osok jujur teu? Teu jujur alhamdulillah urang mah tara naon tara jujur berarti bohong nya. Tuh eta pinarakaeun pan. Tuh kalawan kaguan Gusti jeung nyaah ka Kangjeng Nabi jeung nyaah ka umat Kangjeng Nabi walaupun siksaan teh kudu buru-buru diasupkeun kana neraka ngahormat ka Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi mah pangpengkerna asup neraka. Umat nu lain heula bus-busun kana neraka umat Kangjeng Nabi mah ke ti pengker. Itu oge kakanya Gusti miwarang heula ka umat Kangjeng Nabi supados ngadamel tata cara supaya salamet tina siksa neraka. Kemah ditaros ke teh termasuk ruang riung kieu ceuk dina kitab An-Nawawi diuningakeun cenah malaikat Jabaniyah ulah waka diasupkeun kana neraka eta tukang pinang teh. Ulah eta nu damel di material ulah waka cenah nu tukang gejerugan ulah waka tah. Ulah waka ulah waka diasupkeun. Komode eta tah cenah ajengan-ajengan eta ulah ka diasupkeun. Min ulah cenah. Istri ngaran Bi Ade ulah waka bisu ulah eta. Ulah ka diasup-asupkeun komo ngaranna Ceu Ucu alamun aya tah ulah cenah kitu. Tunggu. Ulah waka Bi Min sok dina jolo ulah waka cenah kitu. Ceuk Allah ka malaikat Jabaniyah tukang nyiksa eta. Napangna ulah ceuk malaikat teh tanya heula pan eta teh umat Muhammad. Biasa umat Muhammad 1000 doraka ge sok nyieun kasayan. Bisi pernah ruang riung. Kitu dina raraga riungan sae. Da beh dia na muludan. Lamun teh pernah mangka kau berkana ruang riung dina tempat sae eta kadorakan eta ku kami dianggap eueuh. Eleh ku kasayanana walaupun ruang riungna sakali. Dig-dig atuh malaikat Jabaniyah teh teuing naron. Kang Iwan cenah kantos ruang riung di tempat nu sae. Ngahulang heula, tempat sae ke heula ieu. Tempat sae osok itu. Aduh alhamdulillah. Abdi teh menjelang ka dieu mah panggetolne di tempat sae khusus ngawas. Kusab ieu aqua bisi teh aya anu ngomprengkeun jeung sajabana. Anu nyapuan karpet abdi nu ngabalaanana ge abdi. Tuh. Jeung sajabana. Osok ditinggal ku malaikat Jabaniyah Qalehil Mahfudnya bae osok. Nah, maka setor ka Gusti ceuk malaikat Jabaniyah ya Allah osok teh. Dina tempat saya teh pangpayuna jeung sajabana. Ceuk Allah demi kemuliaan kami walaupun manehna doraka ku sababiah ruang riung di tempat anu sae mangka eleh bebendu kami ku kanyaah kami.
bebendu kami eleh ku kanyaah kami-kaminya ka manehna tak usah gitu lupakan siksaeun gentos ku rahmati kami dititah uwi kakiwaan uih deui ka mana ka sorga napa teh cios kana neraka pernah ririungan di tempat anu ngan ku sabab awakna ge panggeus dieret geus getihan geus naon jeung sajabana teu layak asup ka sorga kumaha dicana heula ka hiji tempat anu eta tempat teh dimangrupikeun cai anu eta cai teh disebat haudul kawasar teh sabab lamun rupana getihan goreng patu pan ditengeulan bari dieret teh mah bisa nangkis urang teh meureun goreng rupa benyoal jeung sajabana maknya nu goreng rupa bisa asup ka sorga teu pantes teu pantes maka dialungkeun heula kanu namina haudul kausar anu kagungan eta teh Kanjeng Nabi balangkeun kadinya dijahit teh tah mulus deui ngan seperti awak di alam dunya anu umurna 35 tahun ngan keukeuh teu pantas asup ka sorga naon sababna rupana kararieu kulitna oge kareuti lamun teh mah istrinya loba kene daki tuntuna kararoneng satuina kukuna pararanyang jeung loba lah tai kuku jeung teu pantes kalalotor galaleuleuh kitu asup ka sorga dijahit diasupkeun deui ka haudul kawasar anu kadua tah ti dinya mah dijahiti bersih ngan teu acan layak nah teu acan layak teu acan mencrang sagala rupana geus kitu dijahit lebeteun ka haudul kawasar anu katilu dikeum di dinya bararijil kokotor gegeuleuh termasuk dosa perdosana sehingga eta haudul kawasar teh hideung cakeutreuk ku dosa perdosaan begitu dijahit sadayana ge teu aya anu kenal naon sababna ku saop ngajangelek kurung mancur ku cahaya kasep kacida geulis kacida nemelah di dinya diukur kasayanana sakumaha anu aya tuh diukur aya timbangan jang naon tapangna diukur nyata jang nangtoskeun sawarga na jeung tenang teh tuh ieu mah kasayana segede odeng sawargana ge sagede odeng aduh tidinya ceurik tidinya mah Gusti maknya sorga abdi segede baskom sagede odeng tah tidinya ceuk Allah ka kanyaahna mangga atuh ngadoa ka kami ngadoa mangka dipapareun ku Gusti 7 kali ageungna odeng berarti sagede kumaha tuh ieu lain odeng nyata sorga pangalita teh nyata sageung alam dunya ieu teh alit pangna alit sakali ngupek atuh maka di orang ngadoa digedekeun 7 kali lipat jadi 7heun alam dunya atuh Gusti 7 kali ageung kieu mah kabi kaubek keneh kanimatana kurang keneh mangga atuh ngadoa terus kitu ditikal-tikal duing ka 777 tah terakhirna dugikeun ka 7 kali ngadoa geus kitu mah wayahne da Gusti amalna geus sakitu stop teu tiasa ngadoa deui subhanallah tuh eta teh amalna anu alit pisan tos diistimewakeun kalintang amalna anu seueur pisan pujang kitu maka ulah bosen-bosen midamel kasayan teh walaupun pangraosan masa bosen asa capek asa berat bedena model salat termasuk model ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi ulah bosen sampai di akhirat teh peryogi ciri sadayana ge Gusti sugan teh teu kieu ganjaran abdi teh meuni ahli kaduhung mata cek sepuh baheula kaduhung matara teu heula nya kaduhung matari teu gitulah subhanallah tah ieu masa alit teh nya nguningakeun prihatina sapalina padilah kautamian sasi mulud nyata sasi dilahirkeun anak Kangjeng Nabi sinareng sakedik nguningakeun kautamian bingah jeung nyambut kana sasi kelahiran anak Kangjeng Nabi tah ke kapayun mah da sok marulu dan kalintang sok pangaosan diantawisna nya diantawisna kanggo anu bade muludan nya aya tuntun nanti ulama kadituna dugi ka Kangjeng Nabi sakumaha urang mah sok ngalakukeun diantawisna bila mana aya muludan teh simbol-simbol kamakmuran ayakeun diantawisna naon hiji uyah nomor kadua beas atau naon bae perkara anu tiasa dituang bode sangu diantawisna puja aya katerangan sapalina ulama
namina Sayyid Imam Fahrudin Ar-Razi mamin sahsin qara'a maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burin aw sayin akhara mina makulati ila dhaharat bil barakah wa fi kulli sayin wa sala ilahi min dalikal makul fa innahu yadharibu wa la yaftakiru hatta yaghfirallahu li akilihi. Anu hatosna saur Imam Fahrudin Ar-Razi midawuh teu aya hiji jami anu ngaoskeun maulid nabi nyata ngayakeun acara maulid nabi salajengna sate acan ngayakeun acara maulid nabi teh bumina di bebenah heula. Lamun teh mah aya gegeuleuh piceun gegeuleuhna aya kokotor piceun kokotorna aya bau piceun baune salajengna dibarkeun amparan dirapih-rapih eta bumi kantenan kagungan sesengitan salajengna sesengitan sate acan sararumping jami kurang disayogikeun heula naon hiji nyaeta uyah. Napangna kedah uyah kusab aya paripo sepuh baheula dina bab rumah tangga pang sangsaran rumah tangga teh teu gaduh uyah-uyah pisan uyah-uyah acan tah sugan we atuh gaduh uyah dimulutkeun urang samudayana ku Gusti dipaparinan seueur rejeki gaduh uyah pangna gaduh uyah atuh aya jang meser uyah nek bila mah gaduh jang meser uyahna berarti gaduh artos bila gaduh artos berarti lancar usaha ieu mah teu kabeli uyah-uyah acan usaha di bumi teu aya uyah naon sabuna teh artos pang teh artos usaha teu lancar usaha tah sangkan lancar usahana ayakeun uyah auburin atau beas sakumaha mangga eta deuk saton oge teu jadi masalah ieu kadugal mah ngan simbolis ceuk basa ayeuna mah sacekapna model sarantang atau napi saleper atau sacangkir atau sacanggem naon sawabna ku sabeas teh makanan pokok kanggo urang sadayana awasain akhara mina makulat atawa naon bae perkara tiasa kurang dituang model sanggup teh ya itunya naon maksudna nyata supados kaberkahan ku maulid Kangjeng Nabi rizki aya deui tangke bila mana sumping sasi mulut teh urang tiasa muludan deui ku jalan berkah rizkina aya di syariatan rizki urang dimulutkeun ka Kangjeng Nabi teu nya tah ayeuna mah mana urang tawasul da ku jalan tiap sasi ge abdi teh sok aya amalan nyambut sasi awal jeung ngajajab sasih anu atos kalangkung nyata ku ngaoskeun hiji surat tabarok nya nomor kadua doa-doa anu khusus ku jalan ayeuna mah katambi ku sasi mulut dilajeng ku ngaoskeun sholawat kadituna rupina urang nyambut sumpingan sasi mulut ku ngaoskeun tolaal kitu nya sakitu tah kanggo anu kagungan sepuh kalintang tos ngantunkeun najan masih jumeneng ke palba abdi hadiah mangga di emat sadayana direkes sadayana Abu Jahal oge geuning sasi mulut teh dihampangkeun tina siksa kubur bahkan dipaparina nikmat kubur ku jalan kitu mugi-mugi sepuh urang sadaya kalintang tos ngantunkeun akinini urang sadaya karuhun sadayana kalintang gaduh putra nu tos baleg bari tos ngantunkeun mugi-mugi kalawan berkahna sasi mulut kalintang anu getol ibadah sing langkung-langkung nikmat di alam kuburna lamun aya teh mah amal awon mugi-mugi aya dina pangapura Gusti Allah ayeuna sasi mulut mugi-mugi sing diprekeun tina siksana salajengna digentosan ku kanikmatan nana nya kantenan putra